Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keun we antep lah eta video. Tahun kene itu. Itu ganes bukan. Jadi kamu bukan. Baik keun we antep lah. Cina kepencet kesorangan. Aya kanggo saurna. Terus kagaleun acuk lebaran. Ya itu salahku itu. Aku butang itu. Salaki boga, utang loba. Lebaran can aya bekal. Ganti we salaki. Dong lebaran sing depayun. Oh, cibing. Da lebaran lain urusan bae. Lebaran mah urusan urang namakeun ajaran Gusti yang eta tirakat 30 bintang. Atos tirakat katahan lapar. Bae antep ulah di bejaan. Katahan kaambekna. Katahan goreng sangkana. Yes. Cibingbin. Ayeuna nu video urang kocak. kuningan urang Cibingbin beribu. Lampu di jalan menisih baranya. Tong borok di jalan di hulu lampu sing baranya. Jalan meninggiripi garisna koneng di sisina di tengahna bodas aya lampu di tengahna jembatan meni bersih rakyatna sing gorowo bari liwat Siap. Bejawan mang bejaan. Geus antep bae ulah di bejaan. duda ieu teh duda Cibingbin. pinunya na ge moal kanini atuh. Alhamdulillah. Keraskeun pangwangunanana. Bade mayar pajak motorna. Bade. Ieu jalan jangan ngawangun kahirupan anu hurip. Nyaeta hirup motorna urip rasana salamet di jalan. Hebat tuh Kuningan disebut miskin ekstrim, aing mah bingung. Dan dibanding daerah lain Kuningan mah leuwih bersih jeung tertib. Bunuh begitu sakit. Bener tuh? Di mimiti asup perbatasan Cirebon ka Kuningan hampir cuma runtah pabala. Sok pencet eta na videona tuh. Di mana miskin ekstrim usum hajat di Kuningan nangapgo. Di zaman Pak Asep, Dede Amu, ayeuna kadieuna pun Dadan Sunanggar, Yoga Suara, Wawan Dede Amu, dugi ka di Kuningan aya dalan Kuningan tah. Mirip Pak Asep Suantena. Rame di daerah saya jarang tatanggapan. Engke geus lebaran Kuningan mah rame, cing aing teh miskin ekstrimna di mana. Eta cenah di Kuningan mah duitna gajina leutikeun. Keun bae gaji leutik ge nu penting mah sagala aya sagalanya. Teu penting boga gaji gede tiap bulan, mun lauk boga, beas boga, baju teu kudu meuli, bener teu?
sayuran ayah, minyak teu kudu meuli, nu penting mah sagala tong meuli, duit saeutik Ya, asal cibibir, sagala cibibir. nyampak sagala ayah, da moal susah, duit gede sagala meuli, jangan. Gak tuang bejaan tuh dah itu. Jangan Orang saha HP-na ibu dipareup. jeung abdi. Jangan abdi mah 3 tahun teu kawin. Jangan embung ada luasa hungkul. Nah, kukituna di Kuningan kudu kumaha ngurusna. Di Kuningan mah ngurus cara lemur we. Jadi pamimpin kanu hajat datang, kanu maot datang, kanu geuling ngalongok, jalan di alusan, imah rakyat miskin di alusan. Sayana bari medio itu, bari medio. Geuling diurus, barudak di sakola pun. Terus teu kudu insya Allah Bupati bisa 2 periode. Catatan tong nyandu. Mending nyandu. Marga, alhamdulillah. Ayah Ibu Wakil Bupati atur nuhun. Ayah Pak Kapolres nuhun dijemput, diamankeun di jalan dengan aing sok dipedolan dicopot. Kalau di mobil teh dikiok-kiok. Dia teh balik ke sepikiran we. Nyiksa pan aing bobo tapi nyiksa. Ayah bapak-bapak dewan sareng ibu dewan hatur nuhun. Ayah kasih intel kejaksaan, ayah Pak Kasdim, ayah sadayana ayah, ayah jajaran Pemprov Jabar, dikawit ngurus jalan, ngurus desa, Satpol PP, ngurus irigasi. Enggak sih Tapi sagala diurus, tapi ka urusan gering diuruskeun. Da Gubernur Jawa Barat mah unggal poe gawena ngurus jelema susah. Aya jelema susah nu geus diturungan nganuhunkeun aya nu geus diturungan ngamuk aya. Dangarana ge rakyat rupa-rupa laku ninggiu. Sokuenya hampura tadi bacakeun sayanya bari midiewan we bari midiewan. Sok we lah Bener teh. Mantau ya. Ari bupati eta kunang buk tepi kabotak kitu. Biar mikiran hutang meureun. Pusing duit dipotong mungkin saeutik kabutuhan loba. Bener teh? Kang Dedi kunaon teu botak-botak aing mah tara dipikiran. Ya ulah dipikiran mantep lah. Nah. Nu paling utama naon anu bakal dilakonan sabulan campleng. Eta ngikeukeun bejaan. Jawa Barat teteh ram. Pak, eta can dipencet videona euy. Aya kajadian Pencet videona eta nu ngarekam. Weh. Tadi karunya we urang mah. Tah kitu pencet HP-na jadi karekam. Anu urang Kacau aing mah. Cirebon, urang Cianjur, urang Geus geus dibejaan aman tuh lah karunya heuheuh aman tuh. gitu jadi LC di Momewe cerik ayam Bali. Oh, atuh karunya. Nah, Sagala ya. aya oge jelema anu Garandeng asli garandeng. Mana atuh tep-tepna tep-tep arisin aduh donat aing komo paus mah. teh muridna di sarean aya. Di Sukabumi eta mah. Rupa-rupa ngaranna ge Dunya. moal disebut dunya lamun teu rupa-rupa. Gitu atuh rupa-rupa teh warna atawa warna teh ciri kahirupan. Ari ciri kahirupan teh sagala aya. Tiap perkara goreng pasti aya manfaat, aya hikmah.
Nah, gitu berkah sok kasihan belum dipencet udah dipencet. Ya hatur nuhun berkah barokah ya tah kitu atuh sok tuluy. Jelema aya karunya hostna. Pamimpin umat tertinggi. Kedudukanana imah naon. Oh, naningal mo. Hebat. Aya negara balanja nangan setahun 1.000 triliun, penduduknya 82 juta, anggaran pertahanan nangan 132 triliun. Eta perang nih hebat tuh. Tuh di naon itu ngomong politik luar negeri lain. Kuring mah lamun Indonesia hayang maju carana gampang. Ulama na kudu siga ulama Iran. Ulama milih mau tiheula daripada nyumput yang harupan musuh. Lamun hayang maju hayang gagas siga Iran, sakola teu mayar, jalan aralus, berobat gratis, teknologi meningkat, budak awewena boga harkat jeung martabat. Syaratna hiji, ngurus duit nah kudu siga Iran, saeutik mahi loba Nesa. Utamakeun kabutuhan rakyat. Jalan kudu lecir, cai kudu ngalir, beteng rakyat kudu buncir, puntuna kudu nyaleng. Mun ti peuting kanyutna kudu Ari Kang Dedi jorok. Eta Kang Dedi teh porno, teu porno nyebut kanyut. Hari kanyut teh rupa-rupa, aya kanyut dina punduk disebutna borang. Aya kanyut dina tarang disebutna erat. Aya laer kanyut eta mah kendung. Aya kanyut parantin nadu disebutna kanyut. Aya budak awewe utah-utahan eta mah Amur kanyut. Aya randa amek-amekan, tapi kasagala dibandingkeun eta mah lieur teu manggih. Ari gubernur naon nganggur kanyut. Pamimpin mah kudu kieu, lamun amprok jeung rakyat biasa nyari tanah kudu bahasa rakyat. Ame kaharti ku pikir kahontal ku apa. Ai tadi cenah kunaon kanyut kudu ngacir, lamun teu ngacir sia dibawa ka rumah sakit. Sabab teu bisa sabab kudu sagala lancar, nyarita kudu lancar, ngadenge kudu lancar, nyesep kudu lancar, dahar kudu lancar, ngising kudu lancar, kiih ge kudu lancar. Tugas pamarentah nyieun kalancaran, lain nyieun kasusahan. Lancarkeun rakyat kiihna, lancarkeun rakyat daharna, lancarkeun rakyat ka sakolana, lancarkeun rakyat lamun nyeun surat-surat anu diperlukeunana, geura lancarkeun. Ngebahas perkanjutan, welcome yang baru bergabung Pepkes. Bapak Kades hebat. Abisin. Iya, lapang bola. Iya, lapang bola. Di Kuningan. Iya, lapang bola tahun ieu dibangun ku kuring jadi lapang standar nasional. Hiji na lapang bola nu bu asin ieu. Hancur ya mah lapangna. Kalau bu asin cai itu bukit pasar. Jadi tugas urang teh ngalancarkeun. Kulantaran tugas urang ngalancarkeun kade hubungan pamimpin jeung rakyatna kudu lancar. Bener teu? Bener.
kudulan kade kudu rakyat mah kudu sagala dilayan kumaha cara ngalayanana urang tak aparat ngalayan gitu ngalayan sabab lamun teu dilayanan engkena ambek-ambek tapi lamun geus ambek-ambek kantong dilayan dipasea pamajikan ngambek tong dilayanan mangka teh ibu mana yang anu sejen nah kunaon kuring nyaritakeun kitu kuring nyaritakeun ieu nagara ieu provinsi Jawa Barat ieu kabupaten Kuningan nuhun masih tak kitu tak kitu siga masih sok siga masih jeung kabutuhan rakyat kunaon Jawa Barat jalanna ayeuna jadi arada alus terus aya lampuan barang asup kan kuring nyari langsung ku paradisu telepon baik eta lampu kuningan siaturkeun kabeh kaum siap sabab duitna dibalanjakeun jeung naon dibalanjakeun jeung jalan dibalanjakeun jeung nyieun rumah sakit dibalanjakeun jeung nyieun sakola dibalanjakeun jeung nyieun irigasi dibalanjakeun jeung nyieun imah rakyat miskin dibalanjakeun jeung nyieun jaringan listrik dibalanjakeun jeung nyieun ngurus runta dibalanjakeun jeung naon deui kabeh kaperluan rakyat disasasisi saeutik kudu mahi loba kudu nyesa duit Jawa Barat teh ayeuna pangleutikna sepanjang sejarah provinsi Jawa Barat baheula duit Jawa Barat 30 triliun pernah 40 triliun sayangnya sambil videoan jadi teka baca esok we sing jarong-jarong lajong 8 triliun sayangnya sambil bikin video aing mingpin teh kabageanana tapi cek kuring teu kajeun teuing aing duitna leutik nu penting mah gede yang tampil sebentar lagi nih gede bobogaanana benar tak gede bobogaanana boga naon boga jalan nu gede boga sakola nu gede boga rumah sakit nu gede boga tabungan nu gede boga leuweung nu gede gede Jawa Barat mah leutik duitna tapi gede bobogaanana hidup bae di mana mimitikna contohan pamimpinna santuy aja sambil sambil videoan assalamualaikum waalaikumsalam pan make mobil kuring mobil teu make plat hadir Losari Brebes welcome Brebes Pakadem kapan ke Palembang Mas belum tahu ya ke Palembang ayo atur nuhun cara make baju dinas ngirit ya kukuring dicaritakeun Pak Bupati anggaran di Jawa Barat di sekretariat daerah dengan jamuan tamu nu biasana 30 miliar ayeuna 500 juta satahun Tangerang welcome Tangerang calik aduh calik sabab naon hayang rakyatna agok arahong aduh geus beli hayang rakyatna lamun haji teu boga duit dipamayar hayang rakyatna nu teu boga teu bisa sakola hayang kabeli sapatuna dipameuli hayang rakyat aing teu manggih kasusah sabab kabungah kuring lamun rakyat kuring setiap aya kasusah pamimpin datang kasusah mawa samak tah ayeuna kebijakan nagarana geus sagala diirit kabeh difokuskeun ka rakyat tapi rakyatna robah kalakuan dirina bener anakna can waktu make motor bahwa hari pangeurikeun motor ya besar Cibingbin anakna can waktu make HP bahwa ka HP anakna can waktu di skincare tong skincarean sia teh irong anak nadidik prihatin sina naon sin awewe sina diajar masak
awewe sida diajarnya nyulam, ngarenda, ngabatik, sasapu, bebersih, gegero, eta sabab naon pendidikan nu sajati teh eta sakola mah ukur pengantar. Sabab naon kuring prihatin barudak awewe ayeuna teu bisaeun nyaho. Oh, ibu-ibu ngahalangan hese. Teu bisaeun ngayurahaseun. Teu bisaeun ngareku sambal taras. Teu bisaeun nyieun pesmo. Teu bisaeun nyieun kolek. Gawena nongkrong di kafe. Barijeun duitna ukur 50.000 loba kafe bangkrut sabab jelema diuk 4 jam dah 50.000 bangkrut kafe-kafe. Bener tuh gaya budak lalakina tong era peternakan nenek suruh duduk tong era ngembangkeun hayam peternakan iya hampuran halangan dia kerlip tong era ngembangkeun peternakan lauk tong era dagang tong era budak lalakina hayam motoran ngabonceng ka Bogor asup ka kebon balik utang-utang kemana lucu ya Allah. bapakna kudu tanggung jawab sakolahna can anggeus ditarikan kawin duitna benar-benar gawe bapak mah beriweuhnya asli riweuh. Tahan gitu patahan tahan jangan motor wae ibu-ibu teh tahan kemana cenah. Ya, jadi ia kudu dirubah. Engke urang siapkeun kanu sistem pendidikan di sekolah supaya barudak urang gagah rongka, gede wawanen, taat ka Gustina, nyaah ka indung bapana, ajeg kayakinanana maju neng. Cibingbin, pasar Cibingbin. Oke? Naon sababna moal aya Dedi Mulyadi nu diuk di dieu lamun eueuh doa indung apa kunaon indungna doana jadi tarik sabab kuring ulah mangalakeun suluh jeung nu video mah terus sabab kuring ulah mangalakeun cai jeung masak sabab kuring ulah mangalakeun lauk jeung mie nyiapkeun dahareun jeung lanceuk jeung sabab kuring urang nyiapkeun mangalakeun kalapa mangalakeun gedang mangalakeun jengkol jeung rambutan supaya ini boga duit jeung lanceuk kuring sakola. Kunaon bisa kieu sabab di SMP ketika ayeuna tara ulun tirna Cibingbin. Kunaon kang jadi teh meni agul lain agul ngajak ka barudak ngora eueuh nu boga peurah lamun teu peuri naon cenah Cibingbin kuning eueuh nu boga peurah lamun teu peuri lamun urang hayang nanjung oke saya cicing ya sok jarum mantap ge kuru cileh naon ngurangan sare kentel pejit naon nahan lapar bakal jadi pamimpin lamun sering nahan lapar lamun sering nahan lapar engke bakal bisa ngarasakeun kumaha nyerina jelema lapar lamun bisa ngarasakeun kumaha nyerina jelema lapar bakal bisa ngarengsekeun rakyat nu lapar. Oke?